eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah anak masuk kasasar anaknya kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung lagu naon dari akang ngana hari ringan itu saja jalan alah lagu sungsang jadi lain saja jalan hari ringan Kang Wadi kawas nuker ngabang berangkeun bari lurat ngabang berangkeun hate dek teh euy naon oke ngabang berangkeun hate akang bapak dewe kapuragaan naon panyawa tu damang pun bapak parantos sasasi setengah naon panyawatna ya akang ai mimiti nama hareeng ateul juru soca dinas juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama ayeuna teh geus sagede duegan geus ngimbangan kepala moal tumor mah kitu heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh tumor anas tumor ganas teh deing lamun tuh koceak we jatang tos akang atuh 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui ayeuna teh boa-boanya teu bisa mapah eta teh pun bapa teh nyatang tos ai soca ka ma jerit teh cing cenah jang kumaha cenah geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh tah popokan ku surawung sugan ka dipopokan ku daun paria wallah supados tiis supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing kumaha Kang cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning dilaksanakeun ku dewek teh aitaeun lain wah kalah buruk ada kokotor eta teh makan nya teh kitu cing perlukan karbit teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan kumaha ku si gareng Kang da si gareng mah percayaan keneh gini ari manehna mah bener pusaka keris baheula teh di mandian cak celak dikosok dikecelakeun ngeuna cisoca bapa atunya heueuh ada penyakit meureun teh mah keris kotor komo baheulana meureunan ngaran-ngaran keris keur maehan batur diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon untung teu lolong deh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu sote da ayeuna mah geus zaman kamajuan zaman canggih zaman kamajuan atuh teu kudu kitu dokter we nya bener Kang modern ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh pugu kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cita elektronik boh media citak geus nyebar yaku teu meunang beja bener nya asal urangna we leukeun urang tah ieu loba animisme dina zaman modern ieu nyata kitu burung kasih dawala ka dieu kitu nya sok atuh Kang urang hiburan ieu ngahibur panganten ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek enjing pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit sae urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan amin lahirna batinna heuh kaderna itu dah alah sok sok jang wani sok aya walepatna komo sapertosim adi kangdang sunaria duh tuna budi sisi pangarti ya kalau yang tete aya
sok yakinna langgeng salamina sok pinanggi jeung apesna nayaga anu nyarena sadaya ngaturkeun lagu nyangakeun kawilujengan kasadaya kaom dangu nyangakeun puasa tinggal meserakeun di kancana nyangakeun semua sinuna sim abdika sadayana untung rokona murah doh Ulangan pinter nyari sangkang maya karasana Hup sia hup. Nganyeun bisa capekeun hirup teh sia. dari mana Bieu teh kan nutukeun di sagong deui. lagu Dewe ke apa? lagu pupuleuna bieu teh Ah nyata atuh geus teu nyaho deungeunah bangsa urang. geus eueuh rasaan we kan Paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. paingan Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. ada benar Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. benar Ulah wakan nyalahkeun batur. Orang batur gini kan Ihdina siratal mustaqim. naon teh Kang Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. moho Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. paingan ke cilaka tuh mo Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. sadiakeun rahmat Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap teh mah. Ai supirna balangah mah ngarti kusruk. anger cilaka Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. bener Contona urang boga balong. kumaha Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan, impun milungakan, kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan.
bener orai kadut oge milungakan ngilu malah nu di paraban ku urang teh tak orai kadut teh ngahakan deui tak nu di paraban ku urang bener kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke kumaha dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas simpen lagi di ditu tuh ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair jae kayu tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah atawa ieu mah keuyeub tah ieu mah keuyeub tah dikitu sia sok akhir tina pagawean teh bener kan nya ai rezeki mah ngilu dahar teh milu di dunia mah dahar kabeh oge boro-boro kitu sasatu nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara main mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contona makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok kumaha teh mana teh lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta Kang ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang si lain mah kari ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah kari ini ti mah teh bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si orang geus teu ngawiwirang batur sia teh si orang geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan mah moal jangan menjatuhkan nama baik saya moal sakali-kali deui ya nama ari sugan teh moal ngamek tadi namanya teu ngamek aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia
derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun pepatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseaso teh jelema kulantaran beda bahasa oh beda bahasanya Kang contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia bahasa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda bahasa Sunda aya garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing buat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digaweana di Jakarta aduh di toko besi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang bisi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene kene eta di lingkungan keluarga di lingkungan keluarga apa aya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pekia-kia berapa urang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh teh hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi ai Prabu kasaha Karaja Karaja hah Karaja Prabu mah da Siliwangi mah eta mah pagawean silih seungitan silih pajukeun teuing saha ngaranna mah gelar jadi ai Prabu kasaha Karaja ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir hah ai memeh Malik Yaumidin naon iya kana bodoh teu bisa lain memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rohim Ar-Rahman Nirrohim Malik Yaumidin ai Ar-Rahman Nirrohim naon hartina cek akang welas jeung asih ai moto Siliwangi naon welas asih Sili asah Sili asuh Sili asih gini eta barangna mah anger eta bahasana nu beda teh beda sebutan dina bahasa geuninganna beda teh gaul si anak pek jelema anu Sili asah Sili asuh Sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya maksudna kumaha ceuk Prabu Siliwangi Kumaha ceuk lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus Sili asah Sili asuh Sili asih tang aing aya di dinya hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah hayang dewegannya Kang bener kopi pahit tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu wangi nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi sing ngancik dina diri sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna oh bener brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah ceuk urang Arabna teuing cek urang Sunda ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung sote ai ceuk urang Inggris teuing buat teuing cek urang Inggris mah kucing barangna mah eta kene euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu saruana
eta naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna nya asin meureun asin sarua asin aya gula amis tuh nu matak alo ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua sajajar pajajaran disebutna oh eta rasa teh sarua cokot mah sarua nawe atuh ulah perbedaan ya kan bener ulah dina soal perbedaanana persamaanana ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung pada eta kene sesebutanna mah pada eta kene malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna bakang hah naon cekanet cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung aya anu baru leh harita teh percaya cenah dijahit we baru kana geus asak tak anu geus asak mah urang Sunda hideung teuing teu nya sawo mateng disebutna ge tuh jadi pegek teuing teu mancung teuing teu tak nu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku urang Sunda aduh ampun Sebagai ulah tahajud. nya bener Kang Yang bejakin ke padada. aduh ampun tah kitu euy jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersihkeun Bersihan hati ulang bersih anu baju. gitu tanya bener Kang kudu bersih dewek mah kitu sote ngabejaane kasih lain ngelingan Ulang kamalinaan. jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seuri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawain balik cekolat tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak bahan pikiran bahan pikiran pikiraneun pikeun kasalamatan urang tilunya ayeuna kulantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngaberontak nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang kene jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya 1 kali 24 jam naon 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui bae dicarekan pege kudu mancung mah bener Kang waspada sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah nah awak disebut musibah musibah lah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereungpeunan sarua jeung boga salaki kajarikeun nya kan meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keuna cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik tak gitu euy saya nya anu penting mah urang saling doakeun nya amin amin Si ari mah kana hianat teu eureun nya. kitu teh euy saya Jadi gula diedit.
ulah sekali-kali deh tengah heureyan deweknya. Oh mangga moal Kang ayeuna mah. Isin ku Bapak Wahyu Effendi jeung Isin ku hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih. Isin ku Pak Oh. RT. Isin ku Pak RT kan. Isin atuh ku Pak RT. Nya ku Eyang Atin. Pasir nasib ibu nenahnya. Naon? Pek siapek. Khawatir nasib ibu nenah. Oh, heeh. Heeh. Kuatir ku pamajikan dewe ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh. Kreativitasna Kang. Nya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya pahaya kaya kelengen depan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna? Makang Dewek mah mung narima murah ngadalang. nah hari Akang. Wah, anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disarwakeun. Kira kebagianana Kang nya. Kabeh kabagean sararea. Ame rata. Nya, keun bae aing mah bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener Kang. Gitu. 4 jutaan pek. Duit gede tatakan. Pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna. Insya Allah karena suka balik ke wayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh. Oh nggak MCA. Nge-MC-an. Gitu. Atina naon hirup mah? Mawe Heeh. rupa-rupa cara hirup mah. Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sarereanya. Amin Kang amin. Alah. Di sini ya